Ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku bismillah dikawitan abdi ngadamel siiran kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan. Kaping 21 di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pakewu sadaya jalmi. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dinten Senin nu harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa mata geruh sararea seueur nu terjadi korban imahna ancur-ancuran harta banda teu hargaan mobil mewah katindihan. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tanah longsor campur hujan palebah cugenang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5. Tidinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge margatan sugan aya nu masihan. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi
sedih naka bina-bina seueur nu leungit bumina malah nu hilang putrina oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan henteu daek cicing nu maksiat cing kuriling Maula ya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim gawe dosa teu biasa ngarasaheun teu doraka nu matak Allah teh murka hingga nurunkeun pilara bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon lacur irupna eueuh kapaur ngararumpak kana jalur Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mugi sing janten panegur karakyat kota Cianjur tobat ka Allah nu luhur hirup sing meunang diatur mugi rahmat jeung ridona teu hilap panghampurana dipasihkeun saageungna ka rakyat Cianjur utama Maula yang sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim taufik sareng hidayah mugi sing berlimpah ruah ka kami nu ngagagabah mugi Gusti ngaijabah ayu
urang aristighfar ka Allah nu Maha Gofar, malah mandar kenging ikbar, hingga dosa urang lubar. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin, Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin. Yasir lana umurana waghfir lana dzunubana